nanti Pak Yusuf. Neng digituin mah yang si Rifki ku bagai. Iya nanti kan. Pak Yusuf teh mau ulang pelajaran naon? Pak Yusuf teh mana CPTS? Pak Yusuf mah ulang pelajaran karawitan sama karawitan. Bade naon kitu Dot? Kieu tadi nama abdi teh hoyong diajar ngabuh gabelan. Oh, jadi Dot teh rek diajar gamelan. Ka Pak Yusuf. Mun kitu mah sareng atuh yuk. Nyamun atuh ayo. Tadinya terlihat tadinya Dodi. Hari ini trek tepangan Pak Yusuf di mana? Pak Yusuf nuju maskoran balik ngaleueut cek kopi kurunyung Dodi jeung Maimunah dararatang. Mobil carry. Betul, Bang. Waalaikumsalam ke. Sareng sate aya teh. Abdi mah Maimunah, mun ieu mah Dodi. Mun aku mah betul pisan. Teu sawios-wios keun. Papa mah teu nurut naon. Aya naon ieu teh sisinarieun. Abdi teh hoyong diajar gamelan. Gitu nate nguping cara gamelan. Mun Pak dige sami. Uluh. Keneh aya barudak ayeuna. Keneh aya. Keneh perhatosan kana seni gamelan. Kakituna abdi teh hoyong pisan diajar ngabuh gabelan. Abdi ge sami Pak. Sae atuh ari kitu mah. Saya tuh ari kitu mah. Ari bapak mah atoh we. Upami bade ke unggal bete lieur unggal dinten Minggu datang ka di dongkap ka dieu tabu salapan. Ya, abdi rek ngajak jangan ka dieu. Sakan tenang ajakan rerencangan anu sanesna mun atuh Pak tunu saya acan anu sanes kumargi ari gamelan waditrana teu saukur hiji tapi ayah gong doong gong gong lanter sendang suling jong jenglong nuhun atuh Pak nuhun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mangga salam aduh barudak zaman ayeuna mah euy.